enak banget nih makanan. Pak mampir Pak. Oh mangga nih. Makan? Gitu. Makan? Iya makan. Siap. Makan Pak. Makan? Ya. Nanti. Oh bebannya tuh. Aduh panas ke mangga juga naon makan nih. Pesan sahar nawaran. Kan tadi nawaran cenong ko dahar. Ya orang mau tawa gatra tuh. Satu. Mung anak. Ngaran lagi tawar gatra apa tengah gitu. Kan tadi cenah Pak makan. Nya di dahar ku urang atuh. Munah cepet. Iya, di lemak tuh. Saya kabus ah. Kabus dinya. Ngiluannya ya. Mah Rio. Duh enak banget nih makan nasi buatan aku. Banget. Pak, mampir Pak. Makan? Oh mangga. Tes orang tuh ini mangga. Kamu mana tuh? Buka cium gitu Gua biar ambil asam iya buah tak. Atah kene kita kuna di iya dipuyem heula. Dek keren dek. Dek. Ngopi buah ya meni amis pisan bo. Wah, jeung seger tes lompat yang ngeunah di nama. Cika santai. Ya sok merek. Nah, nih. Merek kabeh bae lah. Juga asem boyos dicoba. Ya, tempo. Nah, mamis kan. Itu tes lompat. Ayo. Amis, aing nah. Amis gagabah ya teh. Kurang mirip we. Waras gitu mah. Majar ayeuna aya main bola cenanya. Ngomong. Hah? Ngomong. Timnas? Mana jeung mananya? Ngomong. Ngomong. Teka harti. Ban. Cik atuh barang dahar teh beakeun heula nya. Nyemprot. Ampura. Jeung Yaman Indonesia teh mainna. Oh. Wah, nikmat kedahar hayu deh barang tanya. Tah kitu we barang gayem teh. Sina beak heula. Sudah hayu nanya no kedahar. Kapan penting atuh. Lu sese. Nah nyelak kai. Sok pundungan kitunya. Sok pundungan kitu geuningan ieu kan dewek ieu barala ieu barang dahar teh hah. Yang wudu cai buhang seur. Ini ngompot di mana wae boho pisan di lemah. Aing sudah ngeut aing keur ngontot. Gawe. Teh. Naon? Dari kamari teh geus mayar can? Engke we isukan lah aya nama teu boga duit. Supaya Tidak kudu ayeuna cenah mayarna. isuk lah teu boga duit. Benan teu. Cek atuh ting tingali. Nah, kalah sajinya. Kurang loba we balik deui.
Boga hutang sahan ulah gitu. Nya kuat euy. Aing mah. Nah, cenah aing udah butuh botol hukum. Ya, biasa. Aing mah teu moal cangcut naon buktina ih. Ari eta naon? Lah, kitu saha juga aya nu kieu. Jadi adik teh pika sebelen pisan, dahareun urang dibeakeun we ayo. Rudet dasar. Aing di dahar ke aing ngomong Indonesia. Ongan saha teu merek di dahar ngomong saha teu merek ka urang anjuk deleutkeun urang. Ongan saha teu merek ka urang. Ieu ngomong saha teu merek. Oh iya, ngesok mau cangcut teh. Naon atuh? Iraha urang mokan cangcut. Pantesan sok leungit wae cangcut teh geuningan. Ieu nu sok mau kan teh. Ih, aing mah teu moal cangcut naon buktina ih. Ari eta naon? Lah, kitu saha juga aya nu kieu. Apek peret. Anjir teh. Terus lamun ku ieu panepakna ku piring seng itu teng itu jadi ngaranna teng sarasep ngoy tokak ngoy jelema ngoyung ieu sayang milihan rame digana. Lu naon? Naon? Ih, ku abi digerowan ti Naon? tadi. Ieu keur ningali ieu naon teh toktak sana ieu. Toktak di mana toktak? Duka di mana ieu toktak batur teu ningali dina naon dina Facebook ieu. Oh, keur ningali toktak. Lain iteh jiga badminton tapi kunaon ngaranna toktak pada sarua make kok. Kapan eta teh ku kai? Naonna? Etana paragi ieu na teh. Jadi Panepakna gitu. terus disada. Disada teh kan tok. Terus balik deui tak meureunnan kitu jadi sebutna toktak. Terus lamun ku ieu panepakna ku piring seng itu teng itu jadi ngaranna teng ya lain toktak. Yang ke kitu oge atuh makna pedahku seng disebutna seng atau teng teh pedahku pacul jadi cul-culnya ya beda atuh lain kitu konsepna. Terus kumaha tuh kan bisa jadi ngaran toktak ieu ngarti ya ieu mah karena ku gagang badminton ya kitu henteu sebutkeun nod teu tonton telit. Liar teuing pertanyaan yang teu bisa dijawab. Lain kitu. Kamana? Balik liar. Para rugi. Ieu can menang ieu. Jawabanana ieu kumaha ieu? Gunanya ka satu kuringnya. Liar ieu.